seberang urang mana eta teh urang Cijabu. Oh, urang Cijabu sadayana urang Pasigaran. Pasigaran. Oke pun anak Neng Dewi nu gaduh gandingan. Kanggo Neng Desi. Oke kanggo Aigit nanya ucu mangga. Geus cerita urang dua. Ih, ucu bener lalu ngeuring itu atas suang terceha. Anu mungkaran mukakeun hiji cadetan. Jelas mamah Neng bilang Aya mamah Neng Dila cenah sanajan ukurnya lama ngotret ingetan teh Dewi anu sayang bukakeun rek babarengan tapi kiwari ceha deui ngan kuring anu ngageuring cuaceun ngan sorangan ieu hantewa hatela lawang wayahna Indomie asik dipeperi Aigit numitin Neng Dewi saya ditinggalkeun sangka mah ceha ku jalir janji manehna ku hariana urang alis ceha wayang eta wayang mana wayang mana wayang mana wayang Semar sok aradea eta wayang Semar aradea ceha palai eta palai mana teh pipit cantik da palai mana anu mana mama palai beunghar ceha sarua sadayana lala lala ditarangkeun ciung lain ceha deui karak lain Japati mah Kang Dadang nu bageun belanjang-jangna aduh Allah ieu mama giruk lain Kang Ipok sayang aduh bageun ngewa lain bela peti sampai sapanjangana urang Cihaur urang Jatiwangi urang Cibentar da sapanjangna Pade oetan mangga ceha jambaring mah dilajeng moal ditarian kabur-kaburan moal ditarian ieu pekatalina ucu oet jerewetan yo amana jerewetan teh Bapak Aa da kaburan pada kamana kabur ucu pada mabur pada lepas kamana mama saya terus kumaha cenah ceha kamana janji bu duet rek nanjak mah
Bandung bungsu Bandung bungsu bus Bandung Burusut Bandung. kamana ecenya Laras kemacan aja. kamana ecenya lamun menantungin diri geningan mun menak mama bungsu nu panggelisna sadunya Alhamdulillah.